Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sareng syukur urang panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sabab karunia-Nya lah urang sadayana dapat ngariung dina enjing nu cerah ieu. Shalawat serta salam urang junjungkan kepada Nabi besar urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin nu dipika hormat sampurasun, nami abdi Rana Sifati kelas 11 MIPA 3. Ayeuna abdi bakal menyampaikan biaraan anu bertemakan kabudayaan Sunda. Dina waktos ayeuna, kabudayaan lokal anu kabudayaan asing mimitian bercampur sabab gampangna akses internet atau globalisasi. Sabab itu pula, masyarakat mimitian mopohokeun kabudayaan daerah sorangan. Kunaon teh hal itu kejadian? Hal tersebut kejadian sabab kurangna kasadaran masyarakat ngeunaan kabudayaan daerah masing-masing, jadinya kabudayaan tersebut launan ngaleungit. Seueur kabudayaan urang nu dipohokeun, bahkan di sababaraha daerah, kabudayaan tersebut dianggap aneh jeung rumit. Padahal kabudayaan daerah mangrupakeun salah sahiji warisan ti leluhur anu sangat berharga, henteu bisa dihitung ka uang. Kuduna masyarakat anu tahu fakta ini teh henteu ngapohokeun kabudayaan sorangan, tapi kusabab paham anu ideologi asing nu lalaunan masuk ke Indonesia, masyarakat mimitian poho jeung kabudayaan eta lalaunan ngaleungit. Kabudayaan Sunda mangrupakeun salah sahiji korban dina kaayaan ieu, padahal kabudayaan Sunda mangrupakeun salah satu kabudayaan anu kaya akan tradisi, tarian, basa, tuangan, jeung sajabana. Urang salaku generasi masa depan, generasi harapan ti para pendahulu, kuduna diajar bahasa Sunda. Ngalestarikeun budaya teh sabenerna henteu rumit, umpamana tiasa dilakukan mah maka bakal mahir anu terbiasa. Sakitu ti abdi, hapunten dina sagala kalepatan, mugia naon anu disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Si Ali beli bihun, bihunna di jalan jatuh. Hadirin nu dipika hormat, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.